Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sedaya patepang deui dina acara wayang golek ngalakukan YouTube Seni Budaya SGP. Tah wargi sadayana masih kene urang ngabandungan wayang golek ti Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya dina judul Astra Jingga Digugat. Ayeuna bagian anu terakhir nyata bagian anu ka-7. Mugia wargi sedana tiasa ngarengsekeun ieu acara sareng ngabandungan teras kahibur. Ku kituna kayak wargi sedana anu mika cinta sareng mika deudeuh ieu wayang golek sumangga supados teu nyangkolong tingan waktos urang ngadangukeun ieu cariyosna. Mangga. Maksa kan bae tuh aing maksa mah. Aing teh resep kudu dibangsa mah. Bae teh naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok maksa ya anjing. Awas si aing rek maksa ya. Weh, iya. Rek naon ye? Rek deungeur. Kasaha ka maneh? Ulah atuh bade maksa. Paek aya hayang doraka mah. Ya pikir heula ning doraka. Mung anjing gah naon ieu. Rajeun aing maksa doraka sia. Hoream doraka mah. Marina ge. Lamun dimikeun ku aing inung sia. Awas. Iya, wae kak. We. Nah. Rek naon? Rek deungeur. Aya amane. Ulah atuh. Bade maksa. Hayang doraka sia mah. Paduli teuing dosa ge dosa aing. Doraka ge doraka aing teu urusan jeung maneh. Aduh anjing huwe euy babalna. Kumaha tuh? Bae atukeun bae lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok ya anjing. Bisaan lamun dibikeun dikiduk wae. Weh hak. Rek naon? Rek deungeur. Kasaha ka maneh? Ulah atuh bade maksa. Besi doraka, baduli teuing dosa ge dosa aing. Jelema doraka teh. Naon? Dengekeun heula. Maneh apa jelema doraka? Aya jelema doraka teh bakal digodog dina seuneu neraka. Seuneu neraka teh panas. Boro-boro ge jelema besi ge asak sia teh. Lamun bener maneh hayang neungel ka aing jadi jelema doraka sok. Hayang jadi bubur. Sok, deungel. Mung anjing naon aing mah. Disodok dina seuneu neraka aing mah. Tambahan. Woi, ka ieu. Rek naon? Parah gitu. Rek neungel. Ayaha. Ka maneh? Ulah aduh bade maksa baik aya hayang doraka mah paduli teuing dosa ge dosa aing dengekeun naon jelema doraka teh digodong dina hineun neraka bamal hineun neraka teh panas boro-boro ge beusi Indomie ge aseup lain Indomie goblok kitu beusi kitu ceuk saha ieu maneh kapan mejek maneh buat aingnya beja tinu gelo. Hah? Beja tinu gelo aingnya. Alah boga penyakit jantung ya. Nyakaliguskeun. Cilaka ieu ya. Ulang ngajar hayah temak sangkalak borogot pulangan. Kemana rek idit ka sawarga maneh loka edek da kuring mah geus bulut tekad barina ge tampalan wes kap wes so aduh
ajar kap ya kap wah kurang ajar bin lakan tenang lu dengan terindah di medan pewaran kado mundur pinas stiker sayang dumamara di dia lengit wujudna para buta hangkot buta jangelek janten para dewa diantawisna Batara Brahma Batara Bayu Batara Indra Batara Samu anu maksudna nyaeta ngahajang ngadoja ka sastra jingga pikeun ngahalang-halang mangkat ka sawarga maniloka nanging sagala rupa perjuanganna teu hasil di desa sastra jingga ngadak-ngadak pilih tanding susah lawan bingung pikeun yang mayunana sastra jingga di dia Dewa Batara Brahma tuwah silaka si cepot dihalangan kudu dihalangan anak kegepet bakal idet ka sawarga maniloka kadak-kadak jelema pilih tanding susah lawan wah ama silaka ieu si cepot bakal idet ka sawarga maniloka aya paingan atuh siga nu heueuh we paingan para dewa tuh lagi halang-halangan kana pamaksudan dewek barina ge kumaha teh sok da moal burung dilawan saacan kabuktikeun naon bener atawa henteu omongan bapak bakal dijorag we aing barina ge hayu jang urang tas sabar ka mana tenang lu dengan teringrang berjuang mati-matian pun lalampan ada di sastra jingga nu maksud pada kasawarga maniloka kocap wonten di lawang selamat tangkap di dieu Resi Narada utawi Resi Bodarsih Catur Kaneka putra parantos tinggal kasumpingan sastra jingga lajeng nyaeta miwarang Betara Yamadipati pikeun nyabut nyawana sastra jingga supaya teka tohgian nyaeta rahasia nu aya di sawarga maniloka alun tenirangan di Resi Narada Resi Bodarsih Catur Kaneka putra aladala Yamadipati bagiakeun ieu aya karaman anu tumri bahaya si jali-jali kita lagunya enak merdu sekali eta dari mana datangnya lintah sayang dari sawah turun ke kali aya naon si uwa jejerowokan siga nama aya nu mere pamanyer Pagaden beda gedigna beda oh ti Pagaden siga nama cilaka yang dapat dipakai ya wah si
silakan ya Adipati. Aya jalma nu rek datang ka sawarga Maniloka. Wayahna geura halangan siapa Adipati. Ayo halangan. Ai si Uwa naon ngobrol jeung kersa Nyai. Iya banget abi mata. Ai sugan teh mana paingan ditanya teh teu ngajawab. Ai ditanya teh kalaka manyun we. Aya naon ieu ti Uwa teh nu semun rusuhan. Ieu sanyana ya Adipati nu matak ngahaja. Uwa datang ka dieu teh. Wireh aya karaman anu tumiba di sawarga Maniloka. Aya jalma sambarangan datang ka Marcapada maksudna ka sawarga. Bari eta jalma teh make wujud kotor. Sedangkan di sawarga Maniloka teh teu dimeunangkeun aya jalma sagawayah naik ka sawarga Maniloka make wujud kotor. Wayahna geura halangan hiji lawang ku tujuhan supaya eta jalma ti Marcapada teh teu bisa asup ka lawang silapatang teu begitu kanyatanan. Wayahna eta jaga lawang hiji lawang ku tujuhan cegah eta jalma ti Marcapada supaya ulah asup ka sawarga Maniloka. Lamun eta jalma ngahaja terus-terusan asup maksa ka sawarga Maniloka, ulah salah. Lamun di sawarga bakal mangikaraman anu tumiba lamun eta jelema diantep. Wayahna ayeuna geura halangan ku sararea supaya eta jalma ti Marcapada ulah asup ka sawarga Maniloka. Sakitu pancen dewa aya jalma nu asup ti Marcapada wayahna lamun keukeuh peuteukeuh eta cabut ti nyawana. Sok sakit itu mah wayahna tugas kena jalankeun. Ayo Astagfirullahaladzim. Ieu dewana nahaon kok segede kieu ye. Woi, ieu dewa meni siga ieu. Meni siga beko, wadkeun ka badag ieu. Wah, kajar. Waduh, eta sorana ge. Saha ngaran maneh? Ah, teu perlu nanyakeun ngaran, kuring mah hayang panggih we jeung pimpinanana ieu sawarga. Ya eta. Hayang panggih we jeung nu disesepuhan di dieu di sawarga Maniloka. Nggih, moal bisa sia. Duh. Wayahna turun leuwih ka Marcapada lamun teu turun ditewak dicangkalak di Borogon. Dicabut nyawa maneh ku aing. Oh, jadi ieu teh dewa tukang nyambut nyawa. Ya, osok nyabut. Can apal ngaran aing? Saha? Ngaran aing Batara Yamadipati. Tugasna pikeun nyabut umur jelema. Atuh lamun nyabut umur jelema mah bisa ngasupkeun? Teu bisa. Bisa ngasupkeun. Khusus aing mah tukang nyabut. Nyabut tungkul. Tukang ngasupkeun mah teu bisa aing mah. Aya bagianana. Jadi maneh lamun keukeuh rek init kalawang salapat tangkep bakal dicabut umur maneh. Lamun kuring maksa dicabut ku aing nyawana. Sok atuh cing hayang nyaho cabut. Aing nyabut nyawa teh make naon? Make tang. Lain goblok sih. Make naon nyabut nyawa? Make jang jawokan. Di mana teh aing nyabut nyawa? Nu kahiji tina mun-munan, nu kadua tina bujal, nu katilu tina dampaleungeun. Oh, cing cabut atuh nyawa kuring make jang jawokan. Benar sok hayang nyaho. Awas ya dicabut nyawa maneh wae. Cunukana waktu eta ninggalkeun mangsa jam ieu menit ieu maneh bakal palastra jam ieu menit ieu
bakal mati. Hey 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 hey. Awas. Oh, itu nyawana gugulutukan. Kamana? Oh, katongoh kamarga mukti. Olah si abah kan. Nyimpang ka si abah meureun menta goreng ayam kampung. Ayam bang. Oh. Itu ngewak sorangan. Sajabana ti menta goreng ayam teh menta duit di si goblok. Teu goblok ka era eta nyawa. Enggak kolot wae. Naon? Nah aku cap kiceup keneh. Can maot acan tadi ge la ilaha illallah Lepat bener. hai sugan teh geus maot sia sing sok cabut deui hayangnya tina naon tina bujal sok junukanna waktu eta ninggangkanna mangsa jam ieu menit ieu mane bakal balas tah jam ieu menit ieu eta bakal mati hei 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 hei. Oh. Kamana? Oh nyampur arohan tuh. Itu kacikadu. Allah. Nyampur arohan orek ngajemput teh ede. Nya sieun teh Oh, sieun teu datang. Bela gitu Bela da manehna mah tada bela. Oh, segala diala itu. Ala puteuy diala. Warak buah diala. Oh, eta tangkal jatina geus dicirian. Oh. Karung pinu teh. Naon? Nah cuplak ceplak keneh. Alah. Can maot. Acan tadi ge la ilaha illallah. Ai sugan teh geus maot. Selepat deui mah. Moal make jang jawokan ayeuna mah tina leungeun. Pek Kasongkeun jempolna. Pek tina leungeun pek tah. Sok. Tina leungeun tah. Sok. Nu mana nu ieu? Sok. Hayangna nu mana? Moal make jang jawokan langsung capek. Hayang ngenyot nu mana? Wanyir kapatala jauh nyokot pamanyer Tadi cokotan wae. oh menta gula kan rek hajat oh Kira Kang geus dicokot ya. wah beak si ganyan teh jaga bagian nayaga makan baik sing salabar nayaga duitnya dia pakai kuliah ke imah ya nah aku nyam kene can maot acan tadi ge cilaka ieu jalma geus teu bisa dicabut nyawa cunukanna balik eta ninggangkanna balik jam naon eta si engkang si goblok ngacurak carek teu meunang jalan dieu aduh perbodan aing lamun lain anak buah wa oleh panyaran wa aing diteungeus Yang diadukeun cunukanna waktu eta ning Sia kudu ka mana sia? Wah, naon sia tu bodak jalan dieu. Tu bodak jalan dieu. sarua jeung ieu mah. kemarin aing cacakan banget siga singkup teh goblok sia teu meunang jalan ieu aduh cunukanna waktu eta ninggangkanna mangsa jam ieu menit ieu moga kitu para dewa teh sok bae hayang nyawa di sanghareupan bae anjo di lawang selapat tangkep di ramat kapalasan di dieu katinggal nyeta ku Sang Hyang Tunggal Sastra Jingga mangkat ka sawarga Maniloka ngaraos reueus ti di Sang Hyang Tunggal
ngakaja mayunan ingkang putunya eta sastra jing cepot alah sahaya ieu kaula teh nyaeta aki maneh cepot alah nuhun aki kaula Sang Hyang Tunggal ngahaja kaula turun kalawang selapat tangkap sabab ningali nu jadi incu nuhun disiam abdi teh hapunten cumologog sanes bade kunaon naon disiam abdi teh hoyong ngabuktoskeun we ya teu nanaon pamit ka pikuan Cipangang kenalingugan najana teh pogosono iwaldu anu marangan mugi jaman nawi wawa dina ridho niyang aku nu ngawasa eta ge warhala ya kadieu incu sia nuhun ya siksa badara kapirarai siang wangi pamugi Allah iya nu dipilarian gua abdi teh ulah teu nanaon sastra jinga diuk apunten abdi cumologog amprotan ngadampal ka dieu karaton kumawantun abdi teh teu nanaon ieu karaton teh masih kene milik maneh cepot masih kene ngabogaan hak sok diuk cepot nuhun ya rembuk dukung sauyunan keningkatkeun pangwangunan pamugi Allah ngaganyan nyalametkeun sadayana ayeuna katun cerhida bos koredas kantun cadasna jelas urang gogong zakang keelcil kantun waasna popot jajalena kabihmu mesek kupat dadinya
saluyujeng pribadina dipiri gaman kawi nyumponan wirahmatan sagala ulah sok leuwih mata nyiksa kana diri ayun-ayunan di ayun mah ayun kusinajang sastra jingga disimabdi bulan langgung ti payun disimabdi teh bade nyengakeun semapa ngabaktos ditarima sastra jingga ke abdi teh bade tumaros dupi ieu teh saha ieu teh maneh can apal ka kaula da can penake nembe ayeuna abdi teh beusi can apal ka kaula kieu we urang pancakaki moal aya maneh lamun eueuh bapa maneh moal aya bapa maneh lamun eueuh kaula tah kaula teh nyaeta bapana bapa maneh Bapa Semar aduh ieu teh yang ieu teh nya kaula teh Sang Hyang Tunggal nyata aki maneh cepot alah nuhun bener geuning caritaan pun bapak teh yen bapak teh masih keneh turunan Sang Hyang nu mawi abdi teh dongkap ka dieu teh bade nganyatakeun kula nah leres cariosan pun bapak teh atana henteu kitu yen abdi teh masih keneh turunan Sang Hyang yen abdi teh gaduh warisan pun bapak teh cenah di sawarga Maniloka bener teu salah laras eta pun bapak teh bener bapa maneh teh nyaeta ngahaja diturunkeun ku yang kamarat sapada teh pikeun ngamalkeun layang jamus kalimu sabda pikeun ngabdi ka jalma anu bisa ngamalkeun nyaeta layang jamus kalimu sabda matak disebut nage panakawan ai panakawan teh manakawan mana batur mana pibaturun hirup pikeun nyaeta mesek naon ai eusina layang jamus kalimu sabda ai nyaeta eyang teh ngabogaan anak teh opat saha wae sieun di antawisna anu kahiji nyaeta Sang Hyang Rancasan anu kadua Sang Hyang Antaga nu katilu Sang Hyang nyaeta Ismaya nu kaopat nyaeta Otipati Jagatnata oh jadi gaduh putra teh opat tah nyaeta Sang Hyang Ismaya teh nalika waktu rebutan pati begalan nyawa jeung Sang Hyang Rancasan tepikeun ka Sang Hyang Rancasan masing pati tumekening perlayaharatan parabut kursi kerajaan
nya kapaksa bapa maneh nyaeta Sang Hyang Ismaya diturunkeun ka Maracad pada nyaeta tugas pikeun ngamalkeun saha anu bisa mesek ilmu atawa nyaeta layang jamu sekali musabda. Oh gitu teteh nya bapa maneh ge sarua di dieu teh ngabogaan anak saha pun bapak ngagaduhan putra di dieu boga sabaraha hiji putra pun bapak teh anak bapa maneh teh nyaeta 8. Astagfirullahaladzim eta bapa teu nyangka abdi boga dulur tereh tapi kan ka 8 araya keneh teh aya di antara nanya eta Sang Hyang Yamadipati anu neme bade nyebut nyawa abdi nyata teh anak bapa maneh tuh nya ai pareumeuh obor teh kitu jeung dulur derek siri jabut nyawa gara-gara bapak ieu kolot teu balik teh ieu nuntun Raja Wisuna nyata Sang Hyang Batara Basuki Sang Hyang Tembolok Sang Hyang Tembolokan Dewi Umama eta teh salah sahijinya eta anak bapa maneh. Aduh eta bapa loba anakna teu beja-beja ka abdi ngabogaan anak siga cicing-cicingeun bapa anakna teh renai euy. Jadi laras teh pun bapa teh masih kene turunan di dieu di sawarga Maniloka nya bapa maneh teh nyaeta boga warisan di dieu di Tegal syawat-awat bapa maneh teh ngabogaan kerajaan di dieu ngan ngahaja diturunkeun ka Marcapada teh pikeun neangan jalma anu bisa mesek eusina layang jamu sekali musabda. Aduh nuhun eyang parantos dipasihan pengetahuan abdi numawi teu paromon obor teuing pinasti kersah yang dumapan saparantosna di dieu diuningakeun yen Semar Kuda Pawana teh nyaeta Sang Hyang Ismaya ti sawarga Maniloka ngadak-ngadak di dieu Sang Hyang Tunggal nyaeta nyemah ka sastra jingga saparantosna nyemah ka sastra jingga ngadak-ngadak aya nu kaluar tina wujudna nyaeta sastra jingga nur cahya sesekaring wawang nur cahya sesekaring wawang yakin nulungan Dewaji ngahatur kerebu nuhunlah seketika bingahan parantos nulungan nyaeta sastra jingga perjuangan lamun si cepot teu diaping saha nu bisa nyang hareupan para pangagung nagara yeuh da kaula ge buyutna Sang Hyang Batara Wenang anu mikanya mika welas mika asih kanu jadi buyut bagja cepot geus waktuna dina waktu ayeuna maneh ngarobah nasib yen maneh teh masih keneh turunan darah biru masih keneh turunan Sang Hyang tah kitu we ti ama mah Sang Hyang Tunggal aya tak itu abdi teh kumaha atuh carana abdi teh hoyong ngarobah nasib geuning abdi teh masih keneh turunan Sang Hyang gitu ulah teh pikeun ka kudulur di Marcapada teh abdi teh disebut teh si deui si cepot deui pikeun ngubaran perjuangan maneh ayeuna maneh bakal dijenengkeun jadi raja di sawarga Maniloka sapoe lilana ai sapoe mah teu sakedeung teuing eyang itu satahun-tahun acan sapoe di sawarga Maniloka satahun di Marcapada sok wayahna maneh geura tatahar ayeuna geura jadi raja di sawarga Maniloka itung-itung buruh perjuangan maneh alah jang aing jadi raja di sawarga euy wah bidadari ku aing antaikeun kabeh
sina marake singlet kabeh sina marake legging nu ngetat ku aing kabeh beres pokona mah aing jeung Kang Rohan kerja sama heeh moal teman nu eta mah moal di bawah bisa urang eta mah heeh ngaruksa sia eta mah dewek jadi raja di sawarga jang heeh jang carios sastra jing ngagugat rupina parantos tetug dugikeun ka dieu jang nyangakeun sabarang salayan lebat ka Mama Sampe nyangakeun tami lumayan lebat ka sae mah henteu awon pangnambikeun awona sae mah pimaneuh nya jang hapunten bilih aya bahasa nu kaungang-ungang ti sledat letah ti celetot omong bilih aya bahasa nu teu merenah ka ibu bapa sadayana nya jang rumaos sim kuring teh diajar lain kahalu gebeh ditu hapunten tina sagarupi kakirangan atuh urang doakeun ku sadayana muga-muga ieu panganten teh sing janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah nya ujang mangga urang sasantri leuh bari mikir lampah urang nu bari dongkap kembang pinatik sinebaran sari merdeka. Cuk anjuk kapoy anu pamungkas dina pagelaran tantos seueur kakiranganana hapunten anu kasuhun jemar pangampura anu dijang oge boh bilih anu kasapit nami alit kasebat nama dewasa hapunten anu kasuhun simkuring asmana rombongan pamitan sanes bosenan permios sanes dosono pamugi urang sadaya dina sanes waktos tiasa ditepangkeun amit mungkur amit mundur simkuring asmana rombongan bade mungkur di ieu lembur permios kasadayana wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah wargi geuningan rengse carios Astra Jingga didugat anu disangakeun ku Ki Dalang Asep Aceng Amung Sutaria ngaturkeun nuhun ka kawargi sedana nu parantos ngadangukeun oge ngarojong channel YouTube Seni Budaya SGP. Sakali deui hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.